Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami ya di channel Karun Sunda. Nah, jadi kali ini kami akan mengadakan podcast lagi ya seperti biasa kan. Sekarang berhubung bulan Ramadan ya, Kang. Mohon. Nah, jadi sekarang di sini podcast dari isi podcastnya ya intinya. Sundanya kajen. Orang Sundanya Karun Sunda bener musik orang Kalimantan sih Kang. Nah jadi intinya sekarang itu mau mengadakan podcast lagi ya. Nah bukan pesan ya, kalau kalian ya intinya kalau kan apa namanya Kang liur saya nawanya. Jadi intinya lamun aya nu erek ngomong seputar pengalaman gaib, hal-hal gaib ditunggu mangga gitunya. Kolom komentar aya, nomor WA aya nya, email ngomong geus aya, pangjelasna ya Kang. Aya aran duluan kemarin email mah nya. Gitu. Bener. Jadi intinya nya sok bae lah lamun boga pengalaman gaib lah tentang spiritual kitu kararitunya sok bae ditunggu waktosna gitunya. Kita bareng-bareng ngopi sambil ngerokoknya Kang, sambil bercerita gitulah, mengisi hari-hari dengan bercerita. Nah sekarang di sini kami dan rekan-rekan ya ingin menceritakan tentang mendalami tentang hal gaib. Oke, untuk Kang Aang mungkin dipersilahkan kedatangannya. Nah ini sebuah host kita ya dari Karun Sunda yang sangat istimewa, yang sangat ditunggu-tunggu oleh para kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mana jiga ucing nih. Di situ Kang. Di dia bae. Nah, rumah tegas serian tegas manggina. Tadi biasa biasa ya emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngirim awan. Oh, Kang. Jadi kemana? Nah, jadi di sini tema kita untuk podcast mengisi kekosongan. Kita akan bercerita dari mana dulu? Ya, saya sih menunggu pertanyaan. Oh ya, Kang Aang menunggu pertanyaan. Tadi saya pas sebelum buka. Bentar Kang. Tadi saya dengar host istimewa enggak. Istimewa dari Paris. enggak istimewa lah. Enggak, tapi menurut penonton Anda ini istimewa ya karena menurut kamu bukan ya? Mungkin itu menurut kamu gitu. Enggak. Bukan enggak. Momen gimana itu Kang? Ya, lanjut ke pertanyaannya ya. Tadi itu kan sebelum buka saya mendapat komenan gitu. Bukan komenan, jadi masukan jadi ada yang nanya di rumah ya. Kang cenah mau ikut syuting katanya. Laki apa perempuan? Laki-laki lah. Nah, jadi di dalam persyutingan ya, dari dalam perelmuan gini ya boleh-boleh aja. Justru semakin banyak kita bergabung, semakin banyak kita intinya bersilaturahmi lebih baik. Ya. Jadi nu inti nama Sunda banyak. Jadi nu inti nama abdi lain ku masa nolak urang narima awewe, lain ku masa urang nolak. Da emang kenyataanna urang kasebutna ican muhim kangge naon. Kangge nya laki-laki nya sok wae mangga bilih ngagabung bilih ngopi, bilih erek ngiring syuting mangga, bilih erek ningal latihan mangga gitu. Lokasinya gampang lah, Sherlock, nomor WA aya gitu. Bilih pengobatan ya abdi inget wae ka pengobatan ya Kang. Mangga gitu. Ya. Karena di bulan Ramadan ai pengobatan insyaallah, tapi mau melakukan media nyambar. Untuk hari ini kumaha nih Kang? Jadi terus teh aya anu naros kan setiap jalma anu bisa boga pengalaman hal spiritualnya. Intinya kan pasti dina secara rompoknya pasti anu ngalaman umpamana anu di bawah kerajaan anu lah
dibawa lah intinya mah gitu. Aya kejadian aneh lah tina hiji rorompok teh tah. Jadi orang ayeuna neangan rorompok anu boga pengalaman gitu. Dan aya Kang Irfan jangan Kang Irfan Biasana Kang Irfan tapi Kang sok Irfan ayeuna hadirannya. biasanya kameramen tah sok radang mimpi tapi siga nu nyata. Nah, iya. Kita mau balik dipanggil. Ya pada dipanggil. Kameramen teh mana kameramen? Oh iya, tah ya. Kang Randy keren tuh Kang Randy. Iya, Kang Randy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nya, Kang Randy sadar ampun ten nya dipanggil asup kamera. Jadi tadi kan cekang saur Kang Alip di dunia kieu atau pernah dibawa ataupun tina ngimpi ataupun dibawa ke kerajaan mana ataupun jalan-jalan atau kemana aku mata Gini ya. sepengalaman Iya. pengalaman Kan kemarin cerita Anda itu pernah dibawa ke Gunung Merapi katanya ya. Pernah dibawa ya? Pernah. Ya. Coba ceritain ya. Dapat amarat apa pas di Gunung Merapi? Ya sing mana di Sunda lah. Oh. Yang bertemu dengan Kang Randy itu siapa sebenarnya sih? Enggak tahu. Enggak tahu. Sosok Ya, sosoknya pakaiannya seperti apa? Pakaian putih. Oh, pakaiannya putih. bukan pakaian kerajaan bukan Ya. Awal mula pas mau dibawa ke Gunung Merapi tuh ngomong apa? Assalamualaikum. Ya mau dibawa kayak diajak jalan-jalan gitu. Oh ya kayak diajak jalan-jalan ya. ya udah ayo merenya gaskeun Kenalkan. Oh iya. Terus ya terus banyak macam lah. Banyak macam. ya namanya juga Gunung Merapi ya karena baheula gitunya di zaman Syekh Subakir ngajajah tanah Jawa nyata Sabdo Palon teh nyata cicingna di Gunung Merapi. lain di gunung non gunung alah anu di Sinai. lain Lawu. lain Di Kawi. ada dar-dar. lah tidar gitu Tidar. tadi Tidar. tidar pas Iya. saya subakir ngajajah tadekna nyata nundaan batu anu tos dirajah ditunda di tidar eta kabeh saalam jin gitu kabeh jinnya kapanasan panas meureunnya aya nu ka laut aya nu lebur aya nu paraya aya nu kumaha sawarehna ka mana nyata ka gunung Oh, jadi salah satu teh pentalan teh aya nu ka Gunung ka Merapi. gunung Merapi Oh. mata kayana gunung Merapi sering meletus eta dikarenakan naon nyata hal mistik Gunung nah. terangker lah. Tah, Iya, emang terkenal gitu ya. nah eta tidinya geus parindah tah biji lalaunan sampai paling teh biji lalaunan aya naon gitu nah saking ku ya biasa eta raja dari segala aja Proses dulu. Oke, ampunten bisik carita sik anu salah sih kumanya abdi ge pengalaman Iya, kita kudu jelas, kita kudu rinci, nu penting sapangalaman, sapanyaho. Teu diaya-aya ya carita. Orang Nah, gitu. Iya nya Kang Randy saurna teh sok kitu dibawa ka mana sok diajak Tadi belum selesai nah, ceritanya. kita kumaha pernah diajak ka mana wae ke kerajaan ke satu kerajaan. Iya. satu kerajaan terus diajak ngopi teh eta Kang bisik teh gapleh heula sugan di ditu teh tidak berarti dikenalkeun unggul merenya perkenalan jeung kerajaan naon dan ieu naon Nah, Kak sering gitu teh pernah mendapat wasiat enggak? atau amanah gitu. Pernah wasiat Apa? ditutupin pakai kendi. Iya. Tapi sekarang belum dibuka di dalam mimpinya juga. Oh, belum. Jadi gak tahu kapan ya Kendi itu dari siapa? Dari gak tahu raja, gak tahu panglima. Iya. Ya, udah pakaiannya juga bagus. Oh. Itu dia. Gagah ya intinya. Gagah. Tinggi besar. Pastilah kalau tinggi. iya nya sepengalaman Kang Alip ieu nya lamun eueur riweuh sok hayang lain nu asup eta kumaha Ya kan di video kemarin udah dijelaskan gitu. ieu maksudna teh kan riweuh ya Iya. riweuh kan otomatis geus asupnya bet hayang nu aya asup deui pan geus nyeri awak geus lah pasrah
terus sayang nu aya nu asup deui eta heneg apa kumaha Ya, lain- asarisi apa lain kumaha enak deh Kang sebenarnya mah lamun jujur balakamanya intina lo ulah lo cek kene geus kaasupan nyeri awak nya kaasupan deui nya intina mun si tindih kubat hiji si tindih di kubat kedua gitu. Kan sampai-sampai aya pengalaman orang anu ieu teh rongkongan urang asa eueuh Kang. oh pas syuting di channel Sasin Karun Sadodor eta pas nyambatkeun saking kusuci insyaallah yang gitu lah. Kartawira. Nah, yang kartawias itu dibuyut ya iya. Tikan ya. Nih kan ini ada rongnya Mbak. kasauan mah ngepok Iya. lamun kudu kretek ujug ke sampurna nya Nah, ngepok enggak kerasa nih. mau nangis saya kan aneh itu ya aneh tapi aya Iya gitu. nah Itu buat salah Kang satu. Indra nih Kang Indra Nah, di iya. seksi perjeblakan kenapa suka kerasukan itu kerasukan kodam sendiri itu Nggak tahu sih. Palingan mau ngebantu. bantu oh Nah, intinya kan pernah ada wasiat enggak dari kodam pendampingnya intinya kalau ada bahaya atau udah lemah atau udah apa pernah enggak di suatu Pernah mimpi bilang. atau ya langsung berdampingan ya? hadapan Enggak ada. tapi berarti langsung otomatis Iya ya. Udah ngerti itu. udah ya. ngerti seperti sama seperti saya sih saya juga ya kalau di itu lamun ripuh nyaripuh gitu ya Sunda iya nya soalnya saya ngejelasin di Indonesia orang ke biasa iya Indonesia Campur wae. Nah, jadi di lamun orang geus bener-bener kawalahan bagi yang sorangannya geus bener-bener kawalahan dina cara kasebutna dina cara nangkep dina cara ieu lamun urang geus bener kawalahan eta leng terus lieur hampir rek ngajoprak ka tukang tapi urang mang power ke kaharepkeun bae tungtungna naon nya tungtungna kasurup ku kodam pendamping kasurup nya eta beda jeung nyambat jadi kasurup mah otomatis sarua jeung Kang Indra ge dina seksi perjeblakan masyaallah gitu kan Nah, di sini saya mau bertanya ya. Reaksi pas kodam pendamping mau masuk gimana? kaget Kaget dulu. Oh ini teh asa digerakin benernya. gitu jadi asa-asa lain orang gitu tapi otak masih orang Iya. orang oke gitu Kang orang kan liar awal Kang siga naik pingsan karena pingsan oke sekali dua kali ternyata awal pingsan orang teu kaawakan beuki dia nya alhamdulillah terus kaawakan kasebut nanti kan terpadu bae nu kieu terus kaawakan nya tutung namanya kasurup kasupan sanajan ayeuna tetempuan urang keneh tapi beda ayeuna pikiran urang keneh tapi beda lontaran beda gerakan beda urang teu apal nya sarwana jeung pingsan nya sarwa-sarwa jeung mediator para mediator Nah, begitu juga untuk kalian yang kalau punya pengalaman seperti rekan-rekan ya. nah aya bae Kang eta Iya. dinu ieu ge kasebutna lamun ukur aya cenah aya nukur gelut ujug-ujug siga Nah, itu. mau tah Nah, siga kalau kitu Marilah kita ngobrol ya. Nah. Ya sama gitu memberi pengetahuan ya Nah, sama-sama gitu. gitu. Langsung ke WA aja ya. Nah, WA kan ada itu di pilih cantumkan. langsung mangga ka dia langsung Iya. mangga meh langsung di Langsung. podcastkeun Nah, gitu iya. teh saya bintang tamu ieu Kang umpamanya tong era-era Kang urang boga pengalaman anu halus nu jauhnya Nah, intina gitu. sok we langsung ngechatnya ke WA-nya ka aya WA WA tilu malahan Nah, langsung ke diundangnya di izin podcastnya gitu mohon seputar pengalamannya. selama Ramadan saja Selama Ramadan saja kita nggak berpetualang. kita berpetualang Iya. karena identiknya karuhun Sunda karena menetralisir karena anu hal-hal anu misteri banget gitu kanu lengket kanu bener-bener penggangguan karena keheul urang keur molor dibetot eta kumaha itu orang istilahna nya lain heneg gitunya tapi mengarunyakeun ka masyarakat setempat mengarunyakeun kumaha rasana diganggu ku hal gaib kan orang pernah ngomong urusan gaib jeung gaib urusan jalma jeung jalma gitu tapi lolobana naon nu gaib nganggap sepele ayeuna ku urang dewekna diganggu kan mumul teu hayang gitu kan Kang izin ke belakang aja. Ya, ya enggak. atur-atur kamera Nah, untuk 500 subscriber terima kasih banyak ya untuk kalian buat kalian, penonton ya, setia lah gitu ya sampai sejauh ini. Terima kasih banyak karena angka itu buat rekan-rekan enggak bukan angka kecil ya. Kang. Iya. Itu luar biasa angka Insya Allah. besar ya. Bisa saya RT kalau diizinkan itu. Itu
sebuah angka luar biasa ya Kang. Bukan hal kecil ya, mungkin para kalian mungkin ya menganggap angka itu angka kecil, tapi bagi kita ya itu luar biasa, angka besar. Makasih banget, Ya. makasih, terima banyak, terima kasih banyak. makasih banyak ya Kang intinya. Cepat lah ya. Ya sobat. Jadi pembicaraan ayeuna ya Kang tentang sebutnya pengalamannya, kamari sa pengalaman. Ayeuna hayang leuwih jero dina pertanyaan kira-kira pusing deh. Anu ngabandungana pusing, anu ngajawabna pusing. Naon kira-kira tanya? Nah, iya nya. Nanya lagi pusing. Nanya lagi pusing. Bener le Kang. Tapi pusingna. Nah, lagi ke pusing. Kurang oke jadi host awal gemper. Cicingeun selain gemper asa grogi. Selain grogi nya emang lah pokoknya mah naon nu diucapkeun asa karagok. Tapi ku alhamdulillah saking ku latihan, saking ku sering kurang jadi host, alhamdulillah gitu. Matanya abdi nya ngarasa teu istimewa cek urang mah karena masih loba kekurangan, masih loba diajarna. Tapi menurut kalian intinya itu berikut non termasuk kalian yang menilai gimana terserah gitu. Nah, abdi mah nya saayana lah gitu. Dan di 500 subscriber ini nanti mungkin setelah kita lebarannya kita akan ngadain baju ya, baju mungkin untuk order nanti kalau mau ikutan baju ya 1.000 ya buat lepas 500 ya. Iya 500 kan buat kru gitu, bentuk kru dulu. Ya. Nah kalau udah 1.000 Oh, bisa keluar. kirain bisa ikutan nih yang subscriber ini. Tapi berarti jelas sih, khusus kru dulu ya. yang Kang ini pertama teh buat ada kru Kang terlebih ini teh ada dahulu, komentar ya kalau misalkan udah 4.000 jam tayang ada yang komen untuk giveaway katanya, giveaway pusaka katanya Kang. Giveaway pusaka. Mas dulu giveaway. Giveaway pusaka. Nah, eta. Jadi Kang Opik mangga dipersilakan lah. Kang, itu yang tadi misteri itu kurang menyimak. Gimana kelanjutannya? Yang mana Kang? Yang tadi gunung tuh, Gunung. cerita gunung tadi, Oh, sedikit cerita katanya Kang yang lebih tahu tentang Gunung Merapi, Ya spontannya. yang lebih jelas lebih detail. alur cerita gitu. Alur Jadi- cerita Gunung Merapi. baheula. Malah cek si Badrika gitu. Baheula teh nyaeta tanah Jawa teh di kerajaanku Bepalon. Kabupalon di kerajaan. Terusnya eta teh jadi intinya mah datang nase Subakir ka tanah Jawa teh nya. Tanah Jawa teh berarti sa Indonesia berarti nya. Sa Pulau Indonesia. Jawa. Pulau Sa Jawa. Pulau Jawa intinya mah. Pulau Jawa. Sa Pulau Jawanya, dah masih disebut Pulau Jawa. Hayang 34 Islam, provinsi. tapi nya kan dina video kamari oge entos dicantumkan entos diomongkeun nyata cek ieu teh kan pertempuran antara Sabdo Palon jeung ieu nage jeung Syekh Subakir nabage 10 poe 40 peting 40 hari 40 malam. tapi teu apal urang mah teu nyaksian nya urang mah apal carita sakitu Ya, gituna cuma sekedar cerita ya. tah jadi bola sok hampir kalalahan hampir kawalahan Sabdo Palon. Tapi ku Gusti Allah na ngaridoan eta tanah Jawa rek diislamkeun hate Sabdo Palon luluh sok ngajian perjanjian sok bae mangga rek Islamkeun tapi hiji syarat eta tong secara memaksa Oh, mantap eta Syekh Subakir oge nya alhamdulillah eta bener-bener gede jasana lamun ayeuna Syekh Subakir teu ka tanah Jawa urang ge teuing bakal Islam teu bener. urang ge bakal nganut ka naon teu apal gitu kan teu apal eta ku masyaallah na Syekh Subakir jadi eta paling sejarah bagi urang-urang jadi kudu warawuh lah komo ayeuna urang mendalami ilmu kieu kudu apal saha nu awal nang Islamkeun syiar ka tanah Jawa gitu eta teh pan Syekh Subakir teh nunda non batu di Ya, gunung non tadi teh Tidar. Tidar. Eta teh kan makhluk gaib teh aya nu kapanasan, aya nu kacai, aya anu lalebur saware, aya nu kumaha teh terang. Jadi nu sawarehna ka mana? Nyaeta ka Gunung Merapi.
ka Gunung Merapi lompatna eta darekna selamatnya emang meureun pedah jauh di gunung tidarnya kumaha intina mah salametna teh di Gunung Merapi mata kaina sok bitu-bitu gitu teh nya emang meureun faktor dunya aya faktor ti alami teh aya meureun teh apa gitu mata lamun urang gitu nyambatkeun anu di Gunung Merapi nya eta masyaallah karuatna soalnya jinnya jin anu geus ribuan tahun anu geus bener-bener ka tahunan kealaman seangkatan lah lamun sakola mah seangkatan jeung saha nya eta seangkatan jeung Sabtu Palong eta seangkatan jeung Syekh Subak ya eta masyaallah tapi nya urang ge hayang Islam kuno di Gunung Merapi mah nya aduh rada karuat gitu sok rada mata urang teh siar teh di dunia nyata nya syukur-syukur urang siar di dunia nyata tapi kan urang melalui dunia gaib kunaon cenah ayeuna jin kafir bisa Islam nyata kan boga hati nyata boga pikiran boga pola itu ge sarua makhluk ciptaan Allah dia hampura kata-kata bisik salah soalnya nya urangnya sami-sami belajar terusnya emang cerita eta orang ke pati kesebutnya ke pati apa emang sepengalaman orang sakadenge orang sak gitu-gitu nah Kang nya pilih jadi kieu nya Kang intina nya teu nyaho nya geus teu nyaho teu nyanyahoanan gitu ayeuna mun teu nyaho geus teu nyaho teu nyanyahoanan daripada ayeuna nyanyahoanan da kumaha urang menang balai gitu apa itu rekan-rekan ting calalangir ayo ke sini Eta cina pengen tahu tuh yang baju hitam namanya siapa itu? Itu baju hitam. Itu ini dari tadi didiemin ini. Iya, teman saya atau tukang nemenin host. Tukang nemenin host, si tukang Indra dina seksi perjeblagan. Oh, namanya Indra katanya. Indra Lesmana, Indra Chandra, Indra. Oh, Indra Chandra. Dari mana katanya? Dari mana? Karayunan. Indra Ken Arok. Apa Indra apa? Namanya Indra Ken Dedes. Chandra. Nah, buat ini dari Dewi katanya salam. Iya, waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa? Besi, Dewi dari Besi. Ya, Jatiwangi. Oh iya. Ya, kangge mediator anu awal kasebatna anu awal Asuprem. Emang pelatihanna udah lama gitunya. Tapi anu arek sababaraha video anu jadi mediator nyata Kang Anggi. Mana Kang Anggi? Kang Anggi. Anggi. Nah ini. Oh, ayo mangga ka dia lah sakedap. Anu tadi cungar cengir bae nah, sekarang dipanggil. Tarik napas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa suaranya kecil, Kang? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Pan beda ini ambat aja. Nah, bener. Asli. Enggak gini kan, sebelum syuting ini pangkerasnya. Pas di depan kamera, tuh ya, suaranya kok. Kopi Kang. Nah, gitu kan. Iyanya Kang Anggi puntennya datang langsung ngopi. Nah ini cakep nih. Karuhun dia. Oh, kata Dewi dari Besi katanya itu wow, ganteng banget siapa namanya? Namanya siapa? Anggi. Oh, Karayunan pilih Oh. pada di dongkapan Manggawai masih jomblo gitu. Dari Iya Karayunan. Kang Anggi ya. Anu awal Asuprem kemana? Izin grogi apa gimana? Sedangkan pelatihan mediator sih udah di belakang kamera udah cukup lama. Nah, pas asup ke prem kan otomatis era pasti grogi eta kumaha? Ya, Terpaksa Kang. terpaksa. Aduh terpaksa nanti disempatkeun ya. Terpaksana kusaha eta sebenarnya. Si Dewi. Enggak lah. Ya, eta we lah. Jadi dipaksa kita ada sabab mediator deui. Lain sabab mediator tapi teu haladir. Nyata nalika pas urang keur aya halangan. Setiap jalma pasti aya kasibukan masing-masing. Maksud kepaksa teh jadi kepaksa ngaharepan kamera gitu, lain kepaksa jadi mediator gitu. Tapi udah disebutna geus lila jeung kahayang sorangan hayang jadi mediator di belakang kamera. Tapi pas asup kamera asa kapaksana kasebutna saking geueuh deui. Nah ini juga micin muka ini. Kesana lah. Malu Kang. Halo Kang. Saya juga awal sih malu gitu kan. Tapi yang gitu. Biar kayak Wali Burhan Kang. Ini dapat salam dari Putri. Oh, nyantui banget katanya. Iya, nyantai. Harus nyantai lah. Kudu daek kripunya kata sabab biru bapak ngabut tuh. Ladang perih. Udah situ we Kang nyari. Ya kumaha Kang Anggi sok lah habis kariosen pertarosan lah di dunia nu kieu ya kumaha ya.
Aya nanaon ngananaonan gitu. Taya nanaon gitu. Itu teh aya pertanyaan Kang Indra cenah diem-diem bae. Oh, emang sifatnya. Hoyong terang cenah pengalamanna kumaha Oh, cenah. mangga. Ti Eta Putri. Putri. Wih, Pengalaman. pengalaman Ya, dari pengalaman awal Anda lah. hayang bisa aku mah eta, Kang. Bukan pengalaman makan. Pengalaman Anda ini. nya pengalamannya nya hoyong bisa teh yang ubaran ngabantu Nah, intinya ingin membantu lah. membantu gitu. Pang hade-hade jalma. Nah, ini Mere manfaat ke batur. sosok Kang Indra ini sosok jin yang bukan sosok jin. Makhluk khusus apa? Iya, iya. Sosok yang sangat dibanggakan. Parah. Niatnya juga ini pengen ngebantu ya, Kang. Niat yang bagus. Ya, niat yang bagus. Mata semua juga pasti dilatih mediator. Kabeh sadaya kru sadayana dilatih mediator. Tapi aya tapi nah, jadi mediator teh henteu sagampang anu dikira, teu sagampang anu dipikiran. Beres. Jadi nu jadi mediator emang abdi oge sabenerna mah gitu di tukang kamera latihan terus. Latihan jadi mediator, capekna jadi mediator, kumahana carana kitu kieu nya aya lah pun guru gitu. Tapi di sisi lain Gusti Allah merencan ngaridoan abdi jadi mediator karena di situ dia anu pede kawan urang gitu. Jadi Kang Indra oge sabenerna mah dalam pelatihan mediator kene. Cuman ayeuna mah kitu kasebatna kumaha jadi can meujeuhna meureun, can meujeuhna bisa asup karek bisa kodam pendampingna wungkul. Ini Jadi Kang, dina seksi perjeblakan yaitu di Tapi yaitu Kang Indra sama ya saya Kawal. ada salam kanu pakai baju abu-abu dari Teh Widya. Aduh, waalaikumsalam. Katanya udah punya pacar apa belum katanya? Udah punya pacar belum? Cenah? Jomblo invisible di sini semua. Oh, katanya para jomblo ini. Widiana jurusan mana? Gimana Kang? Jawab dong Kang. Kayak waalaikumsalam. Wah. Mantap. Makasih ya. Dari Widya ini fans selalu nonton katanya. Banget, makasih aduh eta hatur nuhun pisannya ka sadaya anu sok nonton anu lah non kerja upload langsung nonton aduh hatur nuhun Ya pisan. walaupun yang nonton 95 gitu ya, tetap bersyukur gitu itu bukan angka. Ini dari Mala cenah katanya ke Kang Aang. Selamat Aduh, malam. Ya. Jadi kieunya pokoknya hatur nuhun pisan ka sadaya anu sok nonton ka para anu sok ngadukung anu sok anu ngasubscribe lah ada subscribe nangan sakali-kalina intinya. Tapi eta hatur nuhun pisan lah. Urang kudu daek peurih intina. Saur Kang Yode ge nya imah oge ladang peurih. Naon baju ladang peurih. Mun urang teu daek peurih moal meunang. Nah, sabab Ini dari Pak Ustadz Anwar katanya salam buat Karuhun Sunda. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Yo, semangat. Semangat puasanya, Kang. Ya. Ya. Sabab Terus urang lanjut. ya sabab kurang hirup di dinya ngan saukur jang naon nyaeta jang ikhtiar jang ibadah sesana jang naon jangan nafkahan bagian geus kawinan nyaeta sesana anu para anu can Arya para masih pemuda nyaeta jang memperjuangkeun Ada pertanyaan? memperjuangkan negara memperjuangkan syiar memperjuangkan agama memperjuangkan sagala-galana entong ayeuna cenah ayeuna aya paribahasa kieu cenah emang cenah hirup mah ngan saukur jang ikhtiar jang ibadah sesana jang naon cenah nyaeta jang wirid ka Gusti Allah nyaeta laras entong ayeuna sesana jang gapleh ayeuna ibadah digedekeun gapleh ngeureuyeuh sarwana jeung ember bocor dieusian cai semua pinu-pinu Akhirnya China ke mana ya, guys? ayeuna Jelaskan. Udah. Jadi Kang menurut Kang Indra ini gimana ini? Kang Indra diam-diam bae nih. Gimana? Wih, apa? Jangan diem lah. Erpan Jangan diem, Kang. Untuk tutorial subscribe tinggal klik ya. Nih, nah, jempol teh kagila-gating tong hararesek. Mana tadi teh ada pertanyaan? sebatkan aja Kang Jelaskan Kit. Apa sih? Enggak, kan ini kan sekaligus live Live streaming streaming. kan dari Oh. Facebook barangkali nanti kan ada pertanyaan kok
bukan lab katanya, tapi ada Oh, pertanyaan Pas gitu di kan. uploadnya gitu teh. Jadi kan ini dua gitu Ini dari dua kamera ya? Dua kamera live streaming di FB saha? FB Kang Adit. Di Kang Adit. Ya. Inti nama live streaming cenah yeuna cenah lain live streaming cenah Nah, pertanyaan aya pertanyaan jeung anu salam-salam Pasti anu ngomong mah lah cenah settingan gitu lain teu kieu cenah lah aya kasebut teh henteu non live streaming tapi aya bae pertanyaan teh nya kan kasebut teh Kita apa teh dua tukangan kamera teh kan nuju naon kasebut teh aya nuju live streaming aya nya Kang anu cungar cengir aya nya Kang aya nu percetan bari aya nu nanya ya. olok aya gitu ya Kang aya nu nunggu pertanyaan aya gitu nya Kang ya macam-macam lah intinya belakang kamera itu sama-sama maksudnya teh cicing bae nya pas udah teh gitu Sok lah aya nama pertanyaan Fikru sok. bisa kayak gitu Aya pertanyaan mah. Kayak sok. nah jadi Ya, dari kru Mas selamat Ramadan. yo selamat menunaikan ibadah puasa Nah, cakep. Eta cenah kumaha cenah aya puasa tapi cenah poho deui euy. kita geus teh Kang poho deui teh Oh gitu. bener Hanya geus ulanya. istilahnya oke untuk malam balikan deh oke untuk Ngopi lah, ngopi lah. ngopi lah santai ya Kang santai karena tong kesal nempona kayak lah kalau tong apa dinggusun Kayak sabab masih podcast pokoknya masalah Ramadan Selama Ramadan. nyaeta podcast terus. Oke lanjut media nyambat nyaeta tos lebaran. nah lebaran Sami mawon sareng Tatar Pasundan. Tatar Pasundan Sami nyaeta gabungan keneh lah gitu reng-rengan sa para kanca. Saur kamu tadinya. Reng-rengan sa para kanca meskipun tidak tahu artinya. ada kata yang salah ada kata lampiran yang salah mohon dimaafkan ya karena Sama-sama kami juga belajar lah. sama-sama belajar Oke masih belajar jadi belajar ngomong. beda aya bahasa Sunda aya nu ngomong Kang sing sopan sing ngarobrol teh nya kan biasa nya Kang hampir resep kasarea gitu nya Kang Di luaran masih loba. nah gitu. Masih loba nu leuwih-leuwih kasar ti urang gitu nya homo kasebutna urang mah jalmi lembur sanes jalmi anu itu sanes jalmi anu naon dijabat sanes jalmi luhuran intinya ya mohon dihampunten sataacana nya abdi mah saayana sakieu gitu mohon dihampunten mohon maaf lahir batin saat acan lebaran ieu nya mah ya oke ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay Sunda.